Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina lapak pamedara basa Sunda Galura Sora Sunda. Dina ieu kasempetan simkuring bade medar perkawis sajarah jeung robahna basa Sunda. Pala wargi sadayana, basa Sunda teh basa anu dipake ku urang Sunda, salah sahiji seler bangsa anu aya di Indonesia. Nya basa Sunda anu ngabedakeun urang Sunda jeung seler bangsa sejenna. Bisa disebutkeun basa teh ciri utama hiji seler bangsa atawa hiji bangsa. Ieu anu ngabedakeun urang Sunda jeung urang Jawa, jeung urang Padang, urang Batak, urang Papua, jeung sajabana. Basa Sunda tetap ajeg ti bihari nepi ka kiwari. Artina urang Sunda masih keneh aya lantaran basana masih keneh natat diparake ku panyaturna nyata ku urang Sunda. Lain wungkul di Jawa Barat nya, lain wungkul di Utara Sunda. Tapi oge mentas ka ditu ka di Brebes aya. Tuluy di Purwokerto sebagian aya. Di Lampung oge aya. Sanajan kitu, basa Sunda ngalaman robahan ti mangsa ka mangsa, saluyu jeung kamekaran zaman, kabudayaan, katut campur gaul panyaturna. Anu matak aya periodisasina anu disebut basa Sunda Buhun atau basa Sunda kuno, basa Sunda klasik, jeung basa Sunda modern kiwari. Sanya lain dina basa Sunda bae aya narobahan samodel kitu teh. Dina basa sajen oge sarua kaasup dina basa Inggris anu cenah basa campur gaul internasional. Obah basa marobah sarana ge. Basa Sunda Buhun. Basa Sunda Buhun atau basa Sunda kuno nyaeta basa Sunda nepi ka zaman Kerajaan Sunda Pajajaran akhir ti abad ka-16 kaditu. Eta kapanggih dina titinggal sajarah anu mangrupa prasasti jeung naskah Sunda kuno. Di antarana bae dina prasasti Astana Gede di Kawali nya. Naskah Sunda kuno contohna Carita Parahyangan, Sakenghyang Siksa Kandang Karesian, Sewaka Dharma jeung Bujangga Manik. Eta contoh-contoh nama. Nah ieu dina prasasti Kawali hiji aya tulisan ngagunakeun aksara Sunda. Aksara Sunda Kaganga dan aksara Sunda Hanya Caraka. Prasasti Kawali hiji miboga tulisan di dua sisi, nyaeta di bagian beungeut jeung bagian sisi anu kandel. Tulisan di bagian beungeut prasasti perbarisna unina kieu. Nihan tapa Kawali nu Sanghyang Mulia tapa bagya Prabu Raja Wastu mengadeg di kuta Kawali nu mahayuna kadatuan Surawisesa nu marigi sakuliling dayeuh nu najur sakala desa aya manu pandeuri pakena gawening rahayu pakeun heubeul jaya dibuana. Tarjamahan basa Sunda kiwarina nya ye tapak di Kawali ti tapak Sanghyang Mulia Prabu Raja Wastu anu marentah di Kawali nu geus mapaesan kadatuan Surawisesa nu marigi sakuliling dayeuh nu ngamakmurkeun sakabeh wilayah. Pikeun rek datang geura pake gawe nu rahayu sangkan lila jaya dinya. Beda pisan antara basa baheula zaman basa Sunda kuno jeung zaman ayeuna. Tulisan di bagian sisi dinu kandalna perbaris. Hayua diponah-ponah, hayua dicabuh-cabuh. Inya neker, inya angger, inya nincak, inya rempag. Terjemahan nana, terjemahan dina basa Sunda kiwarina. Ulah diruksak, ulah samana-mena, mun dipiara bakal angger, mun ditincak bakal rempag. Ayo contoh tina naskah Sakenghyang
tina naskah Siksa Kandang Karesian anu ditulis awal abad ke-16 tahun 1500-an. Ndah nihan warahakna sang Sadu de sang Mamet Hayu hana sang Hyang Siksa Kandang Karesian ngarannya ayatna wong sakabeh nihan ujar sang Sadu ngagelarkeun sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini sang Hyang Dasakerta kundangeun urang rea. Terjemahanna dina bahasa Sunda Kiwari tah ieu anu diajarkeun ku nu budiman pikeun anu neangan kabagjaan. Aya nu disebut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian anu kudu diperhatikeun ku sakabeh jalma. Ieu ceritaan sang budiman, ieu ceritaan sang budiman medar Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ieu teh Sang Hyang Dasakerta pikeun ageman balarea. Contoh tina naskah Bujangga Manik ya, contohna tina naskah Bujangga Manik anu ditulis kira-kira abad ke-16. Sananya aing ka goha, sacunuk aing ka timbun, sacunukna ka Bukit Timbun, datang aing ka Mandata, mentas aing di Citarum ngalalar ka Maramanea. Terjemahan bahasa Kiwarina. Sabadana nya ka goha, sadatangna kuring ka Tambun, sadatangna ka Gunung Timbun, anjog kuring ka Mandata, mentas kuring di Citarum, lempang ngalimbatan Ramanea. Sanepi ka Bukit Sempil, katonggongna Bukit Bongkok, sacunuk ka Bukit Cungcung, najahan Saung Agung. Sanepina di Gunung Sempil, katukangan Gunung Bongkok, anjog ka Gunung Cungcung, nu aya di wewengkon Saung Agung. Nah, ieu terjemahan bebasna dina bahasa Sundanya. Kungaing geus kalempangan, lempang aing mangwetankeun, mentasing di Cilamaya, mentas di Cipunagara, lurah medang kahyangan, ngalalar ka Tompo Omas, mentas aing di Cimanuk, ngalalar ka Pada Beunghar, mentas di Cijeruk Manis. Terjemahan bebasna. Kukuring geus kaliwatan, terus mengkol kawetankeun, mentasan walungan Cilamaya, mentasan walungan Cipunagara, nu aya di wewengkon medang kahyangan. Lempang ngaliwatan Gunung Tampomas, mentas kuring di walungan Cimanuk, lempang ngaliwatan Pada Beunghar, mentasan walungan Cijeruk Manis. Jadi upami ningali tadinya ningali naskah Bujangga Manik di antara Gunung Bongkok jeung Cipunagara teh, walungan Cipunagara teh eta kaasup kana wilayah Karajaan Saung Agung. Ningali saliwat mah sama pala cek para ahli mah Karajaan Saung Agung teh puseurna anu ayeuna disebut Wanayasa Purwakarta. Ngan acan aya bukti-bukti prasasti karak-karak eta we karak bukti-bukti tulis mah aya dina carita parahyangan aya sebutkeun di Saung Agung teh. Keun kalah dina Mangsakerta aya, keun ka perkawis Saung Agung mah urang bahas engke sadeui. Upami nilik tina naskah-naskah kuno anu tadi aya sawatara kecap bahasa Sunda kuno mun dipake ayeuna ku urang bisa jadi dianggap bahasa Indonesia. Contohna kecap-kecapna ini, bukit, sakit, putih, kuning, biru, pinang, bunga, pulang, pernah eta bahasa Indonesia ayeuna namanya. Bahwa lama bahasa Sunda eta teh. Orang teraskeun karena bahasa Sunda klasik. Runtakna Karajaan Sunda Pajajaran tahun 1578 dibarungku beuki kuata pangaruh Islam di Tentara Sunda, ditema ku asupna pangaruh Mataram Islam jeung Walanda karena bahasa jeung budaya Sunda. Jadi harita geus mimiti lah pangaruh bahasa Walanda teh ka urang geus aya nya asup.
utamana dina anu patalina jeung teknologi rumah tangga. Basa Sunda klasik minangka mangsa alihan sameh asup kana mangsa basa Sunda modern waktuna ti abad ka-16 nepi ka abad ka-18 ti abad ka-17 nya 17 ka dieu. Kecap-kecap basa Arab mimiti asup kana basa Sunda. Ditema ku asupna pangaruh kerajaan Mataram. Ditungtungan ku mimiti eyeumna pangaruh basa Walanda kana basa Sunda. Basa Sunda klasik kauni dina naskah-naskah mangrupa wacan sarta umumna ditulis ngagunakeun aksara Arab pegon. Nya harita deui mimiti asupna panta-panta dina basa Sunda teh anu kiwari disebut undak usuk basa Sunda teh. Di baheula oge urang Sunda teh teu buta huruf. Da seueur anu tiasaeun aksara Arab pegon, aksara Arab Sunda teh nya disebut aksara Arab Melayu. Aksara eta kabuktosan seueurna naskah-naskah wawacan di pasisian kiwari biasa di pasisian anu ngagunakeun aksara Arab pegon silih salin. Naskah basa Sunda klasik di antarana bae carita Waruga Guru, Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Para Rasul ta sobar di tatara Sunda teuing ka pasisian. Contoh tina naskah carita Waruga Guru anu ditulis kira-kira tahun 1750-an. Ieu bahasa mangsa haritanya. Ini carita Waruga Guru eta nu Nyakrawati nu poek angan tulus dak kujaba nu didubodo nu tara buka priayi sakarep kasorang tineung meunang guru. Ratu pusaka di jagat Paramudita eta kanyahokeun Ratu Galuh karena bijil teh alam gaib. Nya Nabi Adam teh heula Ratu Galuh denggonkeun sasaka alam dunya. Basana turun ti langit masuhur, turun ka langit Jambaluloh, turun ka langit Mutiara, turun ka langit Kurasani, turun ka langit Inten, turun ka langit Kancana, turun ka langit Putih, turun ka langit Ireng, turun ka langit dunya. Jakalangan tata lawas turun ke Gunung Jabal Kap upami Ratu Galuh dienggonkeun sasaka alam dunya. Nabi Adam ti heula pinareking Gunung Mesir. Adam diseuweu 40 dua nusa kembaran. Munijah luluhur Haji Dewi cikal dah hiji dingarankeun Nabi Isis luluhur manusia. Terjemahan bebasna menggunakan bahasa Sunda kiwarinya. Ieu carita Waruga Guru nyaeta anu ngawasa alam dunya. Anu pikiranna poek bakal tetep kitu lantaran taya kanyaho pisan taya iwalna. Para nonoman anu geus terbuka nempo naon-naon anu dipikahayangna tina kanan meunangna ti guru. Pangeran jagat Paramudita kudu dikanyahukeun nyaeta Ratu Galuh. Mangsa muncul ti alam gaib nya Nabi Adam anu teh heula Ratu Galuh dijadikeun pusaka alam dunya. Tuluy turun ti langit anu mahsyur, turun ka langit Jambalullah atawa kemuliaan Allah, turun ka langit Mutiara, turun ka langit Wajah, turun ka langit Inten, turun ka langit Kancana, turun ka langit Bodas, turun ka langit Hideung, turun ka langit dunya manusia lantaran aya nu halangan. Tuluy turun dina mangsana ka Gunung Jabal Kap. Misilna Ratu Galuh dijadikeun pusaka dunya. Nabi Adam miheulaan inyana di deukeut Gunung Mesir. Adam boga 40 anak, kembar 2 lalaki jeung awewe pikeun jadi luluhur para pangeran jeung ratu. Nu pangkolotna raja disebut Nabi Isis nya inyana anu jadi luhur manusia. Eta harita apa numiti lebetna undak usuk bahasa Sunda teh
harita deh mimiti urang Sunda loba ngagunakeun bahasa Jawa alam harita kulantaran para menak para dalam harita golongan menak golongan harita aya dina pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram Islam Mataram Sultan Agung teraskeun kana bahasa Sunda modern. Bahasa Sunda modern nyaeta bahasa Sunda anu mekar mimitian dina mangsa kolonialisme Walanda utamana sabada teknologi percetakan asup ka tara Sunda dina pertengahan abad ke-18 geus aya sabaraha buku bahasa Sunda anu dicetak aya dina akhir abad 18 aya contohna we Panji Wulung karangan Muhammad Musa tuluy kadituna aya carita-carita keur budak sakola manuk hibar ku jangjangna eta zaman harita dicetak tanya tahun 1872 dialek atau bahasa wengkon Bandung ditetepkeun jadi bahasa Sunda lulugu di utara Sunda ku pamarentah Walanda sarta dijadikeun bahasa panganter di sakola-sakola desa di utara Sunda karaosna nepi ka ayeuna leuwih ka ayeuna karaos dialek anu sejen teh bahasa wengkon nu sejen teh kurang dianggap udah bahasa wengkon Bandung we eta pada melan itu pemerintah Walanda harita. Contoh bahasa Sunda modern zaman baheula pisan aya palika teuing kumalarat nyatu sore henteu isuk teh lain bohong ari para baneun jabat ti pamajikanana anakna 3 awe 2 lalaki hiji pantes rek kokoro nyoso oge daki palika adatna menculak ti batur dina sapoe sapeuting tara leuwih ti 4 kali ngarungkub menang teu meunang geus bae balik dina hiji mangsa waktu caang bulan manehna indit rek lintar nepi ka sisi cai gede dangdan singkil brus anjrub seor heureupna meber kreb kalem diantep sakedeung nepi ka jungjunanana ngalalak geus kitu pek ditarik bantuna lalaunan ned karasa berat eta dicetak dina buku Palika Jeung Jin karangan Muhammad Amri anu terbit tahun 1832 taya bedana jeung sanyana jeung bahasa Sunda ayeuna teh nu kiwari dipake tapi da anu ngaranna basa mah tetep bakal erobahna ti mangsa ka mangsa luyu jeung ka kemakaran zaman loba hal anu ngalantarankeun robahna basa teh di antarana bae kamakaran teknologi jeung campur gaul dina bahasa Sunda modern oge bahasa Sunda kiwari tetep aya robahna malah loba di antarana bae dina kabeungharan kecapna aya anu ngaheuretan aya anu ngalegaan jeung sajabana contohna kecap salingkuh cek kamus salingkuh henteu terus terang pamana bae awewe meuli naon-naon keur manehna pribadi atawa keur kolotna teu karana bebeja ka kolotna atawa sabalikna eta cek kamus saja diberata dina kamus bahasa Sunda kalurana kamus umum bahasa Sunda kalau BSS oke moal bedanya da eta menjadi dasarna kamus saja diberata jadi baheula mun aya dicontohkeun dina sapoe misi kabayan ngasupkeun duit kana kopeahna sangkan teu kanyaho ku pamajikanana eta ge kasup kada salingkuh lamun ngagunakeun harti salingkuh menurutkeun kamus tapi ayeuna mah dina pageuneman sapoe ayeuna nya kecap salingkuh teh dilerapkeun henteu terus terang dina urusan cinta dina urusan ecengnya dina boga kabogoh bunian kabogoh anu dibuni-buni bosa laki boga majikan atau papacangan anu boga kabogoh bunianana mah gitu eta kecap salingkuhan neng anu teh salingkuhan bapak anu
jadi selingkuhan gitu nya. Artinya jadi ngaheuretan. Contoh saja cap jomblo, cek kamus jomblo taya nu mikahayan ngarang dagangan atawa taya nu ngalamar awewe. Ieu dina kamus Candi Brata masih kena kitu nya. Dina kaca jomblo teh malah anu umumna mah dina ceritaan comblo dilarapkeun ka awe kolot anu can kawin, can anu ngalamar. Ayeuna cap jomblo dilarapkeun ka jelema boh awewe, boh lalaki anu teu boga pasangan, teu boga kabogoh atawa teu boga salaki, boga pamajikan, keur nyorangan ulah nya. Sebenarnya keur jomblo. Jadi artinya ngalegaan ngalegaan. Tapi henteu disebutkeun barang dagangan jomblo mah teu ayeuna mah. Terus sajana kecap cumarita. Cumarita imah-imah atawa laki rabi, ieu dina kamus aya, dina kamus Candi Brata kitu. Cumarita teh imah-imah atawa laki rabi. Ayeuna loba anu biantara nganggap cumarita teh taya beda jeung nyarita. Carita make rangkean tengah dianggapna teh ngan mamanis basa we lemesna tina cumarios. Loba pan seueurna hapunten abdi ngiring cumarios di dieu. Hampura lamun kuring milu cumarita di dieu. Cumarita terus ngaganggu ka bapak-bapak jeung ibu-ibu sakabeh. Padahal cumarita teh ceuk kamus mah eta teh imah-imah kami. Contoh sajana kecap panas baran. Cek kamus Candi Brata, kecap panas baran teh artina babari ambek. Bara ruhak panas baran, panas kawas ruhak babari ambeknya. Bari ambek. Tapi kiwari kecap panas teh kan panas baran teh kandung arti panasan. Ulah sok panas baran, ulah sok panasan, batur meuli mobil, urang kapanasan, panas baran. Ayeuna nya da anu kapukur mah panas baran teh bari ambek. Kecap bobotoh. Cek kamus, kecap bobotoh teh nyaeta jelema anu ngahudan semangat nu rek gelut atawa sato nu rek diadukeun. Hayam jeung saterusna ngabobotohan ngalampahkeun pagawean bobotoh. Bobotoh domba diadu teh bobotohan teh hayam diadu bobotohna. Hari ayeuna kecap bobotoh nganung harti supporter mengbal ngaheuretan deui khusus supporter Persib Bandung. Bobotoh Bandung pasti naganya. Padahal bobotoh mah kabeh supporter kudu nage disebut bobotoh, tapi aya mah henteu lamun disebutkeun bobotoh teh pasti we tuduhna teh ka supporter Persib Bandung. Kecap ontohod. Seueur si ontohod sia lamun nyaritakeun si kabayan sok disebutkeun ontohod. Ontohod teh ceuk kamus mah hartina teh biruang. Tak apa namanya. Seueur tak apa si ontohod sia biruang. Baheula mah da urang Sunda mun nyarekan ka budak nggunakeun nyarekan ka baturan geus biasa nyaritakeun si ontohod sia si bedul terang bedul bagong bedul ontohod sia. Rupina sakitu bae heula palawargi sadayana robahna basa Sunda ti mangsa ka mangsa. Bakal karaos pisan robahna eta teh upami dipatalikeun jeung kamakaran sastra Sunda sareng kabudayaan Sunda tagemlengna kabudayaan Sunda anu patali sareng mun aya nama siklus hirupna urang Sunda ti mimiti lahir dugi ka maot aya eta adat idiatna anu unggal mangsa robah-robah kalabat kasenian anak Jabina. Keun engke eta mah urang pedar sanes waktos deui. Ayeuna mah urang medar
sakitu heula padaran kuring perkawis lobahna bahasa Sunda urang teraskeun heula kana engke sebagainya satu-satuna ieu robahna undak usuk bahasa Sunda di mangsa ka mangsa mung sakitu teu kuring mugia bae aya mangpaatna mugia bae janten bahan diskusi kanggo sadayana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.